Ian si mau mohon Ian son si greger teh si mau anu ngagaduhan kawasan Cipeun deui. Ayo ah maji nu aya paling pangkerna. Daun kalapa nu oyak katebak angin siga gupayna kawas gupayna nu lawas hilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teu kahontan dina lamunan mun seuk manehna kiwari aya gigireun meureunan hate moal tagiur dirungrung gandrung atuh kamana nah di mana ukur ngoleban dina lamunan dina lamunan unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal meja muka tampang di jugjug wale teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyampuan itu gara-gara pisan ukur tinggal waasna nyanyi tuh jangan ganggu atuh ah ulah kitu wah riwayat tua gerak tah carekan wah meh nyerieun hate alah aduh Gusti cari cing ah wah abet ayak itu wah abet wah abet satu katawi sih kamana naon eta geuning eta ya Kang Ian nelak-nelek wae wing mah geus rada kepegan hate ya sia dipegat we balik mun seuk manehna iwari aya gigireun meureunan hate moal tagiur dirurung gandrung atuh kamana nah di mana ukur ngoleban dina lamunan dina lamunan unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan naik lamaji unggal meja muka tampang di jugjug wale teu aya kembang-kembang Gusti nyambuan
Masih. Salah, ayo pemugis sing ayeuna kesehatan ya Mah Haji ya. Oh, anu main namihan dari mana kan ya? Nah, iya. Ayo juga terkan dia. Belajar ngerojok ke qualifying masih di atas, masih kagak lagi besar selayan apa hajat kali bu hajatnya. Ayo
tadi ke Amerika ayeuna ka Garut deket di Garut ke Amerika nya. Harita teh wanci paso sore namangsa poe nu halodo pajan ngalang-langan wetan kidul kota Bandung beras kakadung ora leles oge kaliwatan jog anjog ka kota Garut di Cipulus aya urang Garut gitu diaturan kali ya aya oh di atas kali Cikuray nang tawi haruman ngadago butur nambahan kapauro kuring harita basa panggih jeung manehna anu geulis di panas pisan pada ngeumkeun rasa maling toel ocot panon kuring mah kataji pisan anjeun lirik intan kumilang luyu jeung ladian kota Garut kota intan pangirutan manis lir singga dodona karet tinggal inutna sok sanajan tepi kuring mah manteng hemat ayo masih panganten di atas kali panganten Cikuray nang tawi haruman ngadago butur nambahan kapaur kuring harita basa panggih jeung manehna anu geulis di panas pisan ada pada ngeumkeun rasa maling toel ocot panon kuring mah kataji pisan anjeun lirik intan kumilang luyu jeung ladian Garut kota intan pangirutan manis lir singga dodona karet tinggal inutna sok sanajan tebi kuring mah manteng hemat miara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan kadulur anu di lembur baraya anu di kota ulah kage
doma kuri, doma kuri, di angon-angon kukuri, di parapan kukuri, anak nage kukuri, doma kuri, di angon-angon kukuri, di bagian kukuri, anak nage kukuri. Saha jaluna, anak jaluna, saha jaluna, jaluna mah doma aduh di jelakon. Masih di Gebon. Miara domba teng tua, domba bikang dua dana, ayeuna geus ngalobaan, ngalobaan aran makan, kadulur anu di lembur, karaya anu di kota, ulah kaget, ulah heran, ulah nanya ke jaluna, bisi jadi fitnah. Bisi jadi masalah, ulah turut campur sama doma kuri, doma kuri, jadi angon-angon kukuri, di parapan kukuri, anak nage kukuri, doma kuri, jadi angon-angon kukuri, di matian kukuri, anak nage kukuri. Saha jaluna, mana jaluna, saha jaluna, jaluna mah doma aduh di jelakon. Dipegang. Ulah jalan kadinya, kuring sok cipegat mitoha, urut anu diheula, beda anakna geus jadi randa. Mun bareng amprok pajoho, kiranda sok naros diheula, hate mah eureun palaka nyarita, sok sieun anjeunna teu narima, durian dipaksa kudu papegat, beda kuring telat mere duit balanya, kahayang mitoha tong pipilueun, rumah tangga kuring jadi awut-awutan. Ulah jalan kadinya, ada kiwari geus kumelar, putra pajajaran anyar, wawangina sumebar, sajagat raya kawentar, ampuh tipu bersabar, kasatiaan wiwitan, nyucruk galur cacandran, siliwangi gerepanakehan, kapalawanan juru bakti perjuangan, lambang gajah
waktos ngadega lupa kuan nuka masur pajajaran tempat payung karilan ayeuna di kondangan bungkus si asma warisan Siliwangi Ginanyar sengit jam 2 kamasur wangsit pitutur nepukeun asma luhur wawanena kaukur numpes ka jalan takabur wangsit pitutur nepukeun asma luhur wawanena kaukur numpes ka jalan takabur soloyong diantarana hayu ka para kasepuhan sadaya para seniman siniwan tingkat teu hilang khususna nu aya di paling sumur Bandung bisa sumur Bandung. Ayo atelah budak dapur di atas kada budak dapur ya. Berikan ada entertainment masih jarang goreng besar sadaya masih jarang para tamu mana oke hilap ya kanggo para panitia sadayana anu nuju macet tugas na panitia terima dos udah jaga macet tugas wae.
atas kare Pak Haji. Rangkula salira masih karaos pagehna hese lesona sugan teh tangkepna anjeun nu pinuh rasa kangen aya si sapengkereun atur punten anu dipalih pengker ka pengkerannya kapayun teteh borotos bagja ieu diri mika cinta sageumleungna sakurnu dipika hoyong rarasaan diteduna anjeun mengkolkeun asik kadengen ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emut wae kasalira diri memang nyeri berarti kenampi panginten kedahna guratna urang papisah
tos bagja iya diri mika cita sagemlengan sakurono dipika hoyong rarasaan diteduna anjen mengkokeun asik kadengen ikhlas memang ikhlas ridho dengan jodoh nah ieu hate emut wae kasalira nyeri memang nyeri berat dikenapi panginten tedana uratna urang kapisah ikhlas memang ikhlas ridho dengan jodoh nah ieu hate emut wae kasalira nyeri memang nyeri berat pikenapi panginten tedana uratna urang papisah borotos bagja iya diri mika cita sagemlengan pika hoyong rarasaan diteduna mengkokeun asih kadengen ikhlas memang ikhlas ridho dengan jodoh nah ieu hate emut wae kasalira nyeri memang nyeri berat pikenapi panginten tedana uratna urang papisah ikhlas memang ikhlas ridho dengan jodoh nah ieu hate emut wae kasalira memang nyeri berat pikenapi panginten tedana uratna urang papisah alah mega hideng mangropikeun tamang terakhir kanggo urang Cipulus sadayana tuh itu layung siga pundung ningal urang nu teu satujuan naha anjeun kasih anjeun nu menta kuringan terkayana
anjeun hayang pepegatan tuh itu mega ngahalangan langit anu rek ngagebrancang nah ku teu sangka akhirna geuning beuti kacinta urang duaan aya nu ngahiledan gogoda eta ka urang megang hideung ngalantangan langit jedem tanda arek hujan datang naon anu rek diteang kanyaan kacinta kerauran mereuneuh kuring henteu ngalaya ku harata ukur banda cinta modal anu boga jangan salira dengarti na jero pikirna yen harta bisa mawa bagja kuring lain kurang harta silih nganyahokeun dibutuhkeun cinta lain ukur harta anjeun beda pilihana nu diteang geuning harta lain erek nyalahkeun da jarem peuing euy lah aing jadi era euy aduh alhamdulillah gitu ya. Dinaitan ayeuna tiasa jarangan urang 10 sadaya khusus jarangan keluarga besar anu nuju berbahagia dinaitan ayeunanya Bang Rojongna pang doana pemugi sing aya dina ginajar kawilujengan kanggo Papa hajat kali hajat sing disehatkeun utamina sing diageng rezekina naon rupiah anu paratos di kaluarkeun dina dinten ayeuna anu paling dipasikeun dina dinten sing kagentosan nu langkung di nu atos dikaluarkeun amin ya rabbal alamin. Mega halangan langit anu rek ngagebrancang naha ku teu sangka akhirna geuning beut kieu kacinta urang duaan aya nu ngahihiledan gogoda eta ka urang jedeng tanda arek hujan datang naon anu rek diteang kanyaan kacinta kerurang layak harta bana cinta modal anu boga jangan salira dengarti na jero pikirna yen harta bisa mawa bagja kurang harta silih nganyahokeun dibutuhkeun cinta lain ukur harta anjeun beda pilihana nu diteang geuning harta
Alhamdulillah rengse tugas berwasi dan ayeuna hatur punten anu kasuhun ampurana anu kateudah bobi. Ayo panganten di atas kali panganten. Bapak hajat kali ibu hajatna teh lebih ngau para panitia sadayana. Tresna mekar ieu didago pakan tuker paheun jang dibakar sauyunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung awora jadi hiji ngarutuy lir buah kau ricitna manuk jeung seorna angin melit asih ngahariri oyak nadahan ngusikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakar geus nganter ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sukan angin wasaun nepikeun sora Saloyo awas obat panganten diaturan ke di panganten ayo wabet ayah wabet atas sekali tresna mekar ieu didago pakar tuker paheun jang dibakar sauyunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung awora jadi hiji ngarutuy lir buah ricitna manuk jeung seorna angin melit asih ngahariri oyak nadahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai dago pakar geus nganter ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran
manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara. Aduh, alhamdulillahnya dua tembang. Sasak Raja Manala semangat biasa di toong ya dina channel Nakang Opan biasa deh di toong dina channel Namak Pisoge. Di bekuloneun pengkolan nu kasaguling aya sasak anu jadi paningan kuring sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur liliwatan Balarea mentas Walungan Citarum nu katelahna nya sasak Raja Mandala sasak tukang palantara cinta kuring jeung manehna cinta mimiti nu cenah ese pohonna lami ngancing dina ati sumera dina rarasa sasak Raja Mandala hotel gelet umum garan rek ngajak pacaket soca kaleket hate deg-degan nasaka Raja Mandala hayang gerak ngahibaran yen kuring dejeung manehna iwari geus baranana. Ayo eta panganten kamarana ieu panganten. Kuloneun pengkolan nu kasaguling aya sasak anu jadi padi dengan kuring sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur liliwatan Balarea mentas Walungan Citarum nu katelahna nya sasak Raja Mandala sasak tukang palantara cinta kuring jeung manehna cinta mimiti nu cenah ese pohonna lami ngancing dina ati sumera dina rarasa disasak Raja Mandala hotel gelet umum garan rek ngajak pacaket soca kaleket hate deg-degan nasasa Raja Mandala
barana. Ah. Alah. Hah? Ngambil dulu uang dia. Oh, tuh aduh langsung pembekalanana langsung diambil semua. Alhamdulillah iya lega kene dah. Kami abi kita lega ya. Ayo ah, masih kang waji oke dipakai pangkerna ayo di atas kali waji. Dulu jeung supi kage para tamu ulemanya. Oh. Jeung tuang anu teu bisa yugikeun ku ibu hajat sareng bapak hajat. Gitu. Ukur aja no di dagoan harita. Ukur aja no di picinta harita. Banyak ka arek sadia hana sika cinta saeuti kuring teu nyangka aja tega sulaya. Panganten ayo diatur saja panganten. Aku ide panglumpatan harita. Aku ide nume pendek harita. Panganten, Kemalirekan sini. nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas minuman. Kagambar diri anjeun jong-jong minuman. Anggur deui panglumpatan harita. Asa tungkep bumi alam harita. Mantap. Alah, nah beli karena hirup pisan ya. Panganten gimana ada cari kedinya, iye. Ah, beli gitu atuh iye. Panganten, ayo panganten. Leungi rasakan nyeri, kuang guride saliwat. Pohon panahku jiwa, kuang guride saliwat. Oh dulur po baraya Kumaha ieu panganten? Duga-duga panganten. Lagu teh ieu kumaha enggak? Moal bayar. Matak baru Teu karunya keur butuh. Lain sok nama-nama kapaluangan we Kalieur Tak kabeh teh keur butuh ya. Aku hidup pendek harita. Aku hidup panglumpatan harita. Kemalirekan nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas minuman. Kagambar diri
kantun Ya, teh. masih bersama Rika Nada Entertainment. Shot kenapa disebutkan? Satadina Sugante Muarek Cidra Boro betah Mikanya Mika cinta Kamanehna Kuring geus asami boga Geni Asih teh lain ukuring Katresna gancang leungitna milih dunia. Disarangan sareng Ian Zon Kleger. Mantap pisan ya. Rawas. Diri kuring ibarat cukang wahangan dipake pentas pikir nyorang paniakan batin sedih tu nyeri kaliwat sakit perih asa dituring buhinis asa ditiruk jajantung ngalang layu anjeun datang deui sanggeus menang kanyeri tapi hate teu narima kanyeri asa can bari bongan anjeun tega mulihkeun rasa kacinta asik mimiti bukan kepusalan bekat beraturian anjeun mah jongjon mihema Apura Kang Ian tuh heueuh karek inget gitu ieu. Apa ingat kita didelak kelek wae atuh. Diri kuring